Meni aramis kieu badena teh keut tuh. Amis, Amis, Kenaon maksudnya? Kita kenalan jambu jang. Emang itu kalau usaha mang? Emang atuh jang. Enak tuh mang jambuna euy. Amis jang. Wah, tuh bener. Cek kasaan dah. Tik atuh. Oh, raos jang amis jambu mah. Oh, emang bener amis. Kieu mang euy. Pasti jambu amang mah nang miara ieu mah jang atuh. Amis lagi hade mang ieu mah juga senyuman si dia. Aduh. Amis lagi hade mang ieu mah juga senyuman si dia. Aduh. Si dia. Aduh. Iya. Aduh. Damn. Lain jamu sembarang jambu jang ieu mah kade. Jamu si madu ya jang. Wah, lu bener mang emang madu jeung jambu. Amis mana mang? Amis madu tuh bedu. Si mang sugan teh amis kene jambu ieu jeung madu teh mang euy. Aduh mang nuhun mang Baik geus euy ngapikeun lah hayam duh. Sok. Kade jang di jalan aja. Mang Sudan, kenaon? Ngopi jang, ngopi jamu jang. Main satu mang euy. Kalah sok kayak ieu ya. Kalah teh aman. Lah iya we nu geus ayanya. Sok. Amis jang dibayang kade. Nuhun mangnya. Ayo jang, sok. Rek adeula. Jang, ayo jang kade. Kenang, amis jamu teh. Ada nak ngade ah. Si goblok sahanya ya nu nyieun galeng leutik-leutik teuing geus buku suku aing teh jebrag jeung sararape kieu teh ari katinggalina keur ngalajambulin dititaku saha ngala dititaku dulur urang kenaon kitu. Ya saha dulur maneh emang maneh boga dulur gitu. Ya boga atuh pan ieu tanggal jamu dulur urang si Sony. Si Sony orang mana? Hah? Eta si Sony orang Tonggo. Emang kenaon kitu maneh katanya wae? Nyata apal gitu ka urang. Ya saha kitu maneh teh? Kan aing si Sony teh saya teh goblok. Sokol mana kapan? Yo, supio. Nah, oi. Wah, ieu rumah wah, cicing. Anjir. Wah, Adik deui euy. cing yang leutik asup bae euy. Nah, tadi sama cicing. Tuh, ya. Tuh. Oh, ya. Larangan sama tuh. Oh, langsung mandi. Tuh, dukun euy. Wah. Main kerabuannya ngajak tuh. Lah, cicing kolot mah siga nu bisa. Si Sujang mah teu apaleun. Nya saha juara main kerambol sa kecamatan Malambung teh tah. Aman. Ya, misalnya yang apal mah juara main kerambol sa kecamatan tah. Ieu jalan teh. Emang aya gitu mang turnamen kerambol sa kecamatan Malangbong. Nyeueuh teh Sujang. Wah, maneh percaya ka jelema kitu, Mang Sudan matara bener cari tanah ge Allah nu waras Sudan mah. Dasar kot begong
Balik lah budak mah kolotnya ngajaran. Balik. Sok main kolot. Sok mang ah. Benar kita bisa. Bang Suden eleh wae urang carore ti mah. Kalau bateuy ngatu jang beungeut amang tuh buladi mah we kaset. Wah, kita tuh buladi beungeut amang tuh jang. Sok tulikeun deui lah. Sok teuy. Pasrah lah. Bisa tuh mang main teh. Dah, aing mah. Oh, bisa-pisan main teh hayo we dicoret. Suden. Belum Suden. Setara konsen amang mah ari main bari teu udu teh lah. Oh nu baroga rokok ieu teh gitu. Jugjang ka warung nganjuk jang bejakeun cek amang atuh. Lah embung erang nganjuk mah. Lain nganjuk, meuli ngan tangke deui. Oh, itulah. Kon. Kang, ek nganjuk rokok. Teu saha. Cik Mang Suden. Bejakeun geus Suden, aya barang beli ka batur ari nganjuk ka dieu. Hayo we ka dieu teh nganjuk jeung nganjuk si Suden mah. Heuh, atuh Kang. Mang, Naon? Mana rokok teh? temere Mang, kakak dicarekan rek nganjuk mah. Manian temere nganjuk ka Mang Suden. Punten. Kang. Naon Mang Suden kanjuk deui datang ka dieu. Mohon, Mang segala wae nya meser tuh Mang ka dieu mah abi mah. Aduh atas mainan pada meser Mang. Sok atuh Mang, ari bade meser mah sok mangga. Mohon atuh Kang, aya sabarahan Kang? Ah, kira eta 3.000. Mohon 3.000 nya ieu teh. Mohon 3.000-an. Ya pang susu sabaraha? Ya susu. Eta mah 5.000 susu eta mah. Ada awis menten nya mungkin. Nah, awis dah enak atuh Kang nu kieu mah. Mohon. Kela naon deui nya teh balanya teh tuh nya. Mie eta sabaraha mie? Mie mah 2.500 sabungkusna. Mohon. Atau kan rokok we Kang lah sabungkus. Rokok wae, rokok naon Kang? Anu biasa ya Kang sok ngarokok. Oh, supernya. Oke, uang pelarian heula. Mending dihandap rokok mah. Ya, Kang. Naon Kang? Ari si Ucu sok ka mana sater katingali? Aya si Ucu mah. Beda tara katingali sehat tapi. Alhamdulillah sararehat, sadayana ge. Cara ger barudak. Oh, nu hiji mah ieu teu ngarenah awak, senang ngomong mah nu bungsu geuning. Arica tuh Kang, karunya udah tetong diantek wae geuring mah. Kaya anak keur kieu teu da kumaha deui teu da duh usaha ge. Bawa kabidan atuh lah karunya ieu budak mah tos diantek. Doakeun we sing aya milikna lah yang amin atuh da kumaha deui da. Dulu orang mana tetangga ukur ngadoa paling ge. Kang doakeun. Asa haus kieu Kang, aya minuman gelas teh Kang. Oh aya ieu yo. Alah seger kieu jang. Atuh meujeunna Kang ai uyak kieu mah. Ayeuna di dinya sok cicing di mana? Ayo emang mah teu ka mana paling ka kebon, ka sawah, ngarit paling ge Kang mah. Keur meujeunna panen bae teh nya poe ayeuna mah. Wah, panen anu batur. Oh, teu boga sawah. Sawah, buburu paling ge. Deuh teuing, komo urang ti Pareto duh iraha urang nya boga sawah kos batur kitu. Sarua Kang paling ge Kang mah gacong kan boga ieu, naon ngaranna teh, mun boga sawah. Euy sing garde milik we Kang lah ayeuna saling ngadoakeun we jeung tetangga mah kumaha deui itu dah. Nya atuh jang kumaha deui itu dah ayeuna mah ente silih doakeun mah nya. Heeh. Ayo Kang tos sonten ieu teh bade ieu di antosan oke di bumi. So nya angsulanna heula Kang. Oh angsulananya ieu ya. Tenun Kang nya. Nya mangga sok sami-sami. Tingali budak, rokok menang, duit menang. Amazing!
Si Suden minta angsul dah. Asa can mere duit si Suden teh bieu teh euy. Duh, aing geus katipu deui wae. Suden!